second. Ya gitu di imah euy. Assalamualaikum. Nur. Tah. Jerosa. Lang, kadi we tempo keluar sahayo. Selila tepanggih lah. Iya. Jadi kan. Kemana, Mang? Alhamdulillah. Udah dia lah, kajero. Dia. Lain aya naon itu tuh? Ya yang waduh leungeus lihat tepanggih. Magar di Kalimantan geus lila. Aduh, Oh nya karet. Yang 2 bulan meureun. dek teh motor bitu di jalan. Di mana? Ini tuh di bawah deket tangka-nangka, dingnya ada tuna we diselapkeun nya deket Gardu. Yang nicak naon? Teuing mencak nawan-nawan mati nyaho. Lain enak sibukan naon? Kasibukan. Lain buka WC teh. Buat teh wes teh canyeun itu. Piraku atuh imah kedaungkit buka WC. Rupanya karek-karek isukan naik dakna ge, mulai ge. Naik gitu pulang. Capek jadi beuteung hayang modal teh aing. Aduh, geus sekieu tuh. Kalau baka tuh jauh tuh. Jauh kalau bak mah. Aduh, ampun. Antar aja, Bah. Parah ieu. Geus sekieu atuh di dieu mah. Ya di dieu mah jam sekieu mah sepi. Tombol jam sakieu jam 8 ini sepi di dieu mah. Bisik sieun tuh. Itu modal tuh handeupeun gede itu tuh. Cukan gehel aing kudu modal caang. Sepi di dieu mah aja lemah moal. Bener, tapi eueuh batur ya. Moal Aing modal di ditu teh mulai batur. Aneh kurang dia. Aduh, teu kuat sih modal. Aing daripada kamu bayar malah. Ini itu tuh. Moal aya batur moal. Aing mah disuguhan teh. Sok ayeuna mah modal ka urang nyeun lah kopi, kayak beres modal langsung ngopi. Atap, gitu maket aing berones teh. Tapi bener ya batur ya. Moal aya. Kuat daripada ngomong we modal semua. Di ditu. Babu itu. Tadi tuh handapun gede itu tuh. Sisi jalan. Oh, di dinya. Moal batur moal. Bagus keneng lah ngarek modal. Bener gitu itu sepi dia tuh. Daripada aing kebabayan mending mumpung bener sepi. Aing era di bisi bener aja lemah. Keting era pada banget. Aing cuk sieun aja lemah bener dah. Naon eta kerang kenang. Di betul gobengetan deh. Alah. Ayo suara ketep lagi sakit. Kasih oling gitu. Lur. Nemalan euy. Jahat ya. Pedengean dan pendeting.